Ya, sekarang masuk ke bab 29, cara ngaraksa murid karena tempat belajar. Nomor 212 dugikeun ka 213. Wahid istana Selasa. Murid-murid ngariksana parabot rejeng tempatna bangku rejeng korsina ulah dicoret coretna bilih ruksakna pulasna ulah dicoret coretna kaca teh kadep pepesna kudu bersih tong kotorna ulah sok ngiduh di jero komo nyingsingkeun leho da kitu laku boloho budak nu eueuh kanyaho miceun run tasing tartibna ulah ka mana daekna da pugu aya tempatna jarian tempat miceuna jeung ulah daek ngoprekna kana kapura jeung borna